Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, baraya-baraya sadaya anu karasep anu garelis. Tepang deui di channel Sono Kalabur. Dinten ayeuna sim kuring bade ngawanohkeun hiji tempat kulineran biasa padaharan kulineran tuang baso kanggo wargi-wargi anu bade linggih ka Sumedang atanapi wargi-wargi anu emang linggih di Sumedang oge. Aya hiji tempat ka baso anu raos pisan, basona dagingna ageungna waduh mantap dieu mah. Namina Baso Morsen Ganea Sumedang. Baso Tsunami moro seneng cenah tah. Ieu ku abdi di pilarian di Google aya geningan urang tingali dina Google Map siga kumaha lokasina. Tah ieu lokasina teh di dieu, di daerah dieu. Wargi-wargi urang cobi di zoom nya. Tah pami wargi-wargi bade linggih ngadon kulineran tuang baso nu raos mangga linggih ka Baso Morsen ieu. Letakna ayeuna abdi ningalikeun lokasina teh tapami di payuneun nama payuneun kantor desa. Telapat mata di dieu teh kantor desa Ganeas. Kantor desa Ganeas di payuna tadi palih payuna tadi dieu ieu. Terus ka palidutuna aya naon? Tah ieu kantor desa Ganeas. Kantor kepala desa Ganeas. Tah payuneunana pisan. Tah payuneunana pisan. Tuh lapang parkirna ge lumayan lega wargi-wargi ieu tah. Ieu lapang parkirna teras payuneuna oge tiasa parkir anu ngaranggo motor siga abdi kitu nya. Margi ari motor malangkung ramping nya. Tah ieu lokasina teh ngarsana teh Baso Morsen Ganeas, tidak buka cabang dimanapun. Pilih margi kadang kawis ayeuna masuk ningali Baso Morsen di tempat pesanes. Ternyata ieu mah hiji-hiji da teu buka cabang dimanapun cenah tadi dia. Lokasina caket pisan kantor desa sareng tah pamiti mah wargi-wargi tos mendakan gerai Indomaret pali dia ya. Wargi-wargi tos tiasa langsung pendakan tuh ti kajauhan baso rusuk. Ieu SD atanapi naon tah urang tingali ka pali dieu. SD Ganeas 2. Tah pinggireun SD Ganeas 2 padaya. Pinggireun SD Ganeas 2. Tah ieu lokasina. Cekaplahnya lokasina ayeuna mah urang teras lajeng kana videona waktos harita tuang ngabaso sareng pun bojo di Baso Morsen anu si pedo ni si lejat ya. Hayu ah. Di payun raosan setiap di patos mulai aya Indomaret Alfamart mah berarti tuh bedanyaan tuh di payun tuh aya tulisan Baso Morsen baso rusuk. Oh. Nah, geus dugi baraya. Ayeuna urang nikmati we beli abdi teu loba bacekot berarti ternikmati si basona urang tingali we. Tidak kumaha baso rame. Rame pisan udah play dia. Udah buka cabang dimanapun kayak di dia wungkul ay baso rusuk, baso buntut, baso klenger, ayam 7.000, ayam ceker 10, ayam baso rudal 12, ayam baso pedas 14. Payun aya daftar hargana. Iya, ke dalam. Udahnya. Biasa weh. Pesen lah.
pesan tempatnya. Nah, sambil nunggu nama sambil makan makanan letik sabang saning makanan ringan nyata kerupuk kayak kerupuk gitu ya. Orang suka kerupuk naon ini coklat namanya berapa apal kan kerupuk ya. Ulang tuang kerupuk heula bari nungguan basyo. Enak. Enak pisan. Mantap. Badag di basana. Di saosan. Saos sih. Sambelan gila nggak seger. Bandung riut. Lekoh ya sambalna aura rada teuing we 9.000.
Ngomeno di luhur kebaca tuh. Bakso rudal 10.000, bakso tsunami 14, bakso pedas 12. Oh ya bakso pedas aja lah. Bakso telur isi 2 15. Bakso beranak 25. Ah baca we kadinya. Ayam 8.000, ayam goreng. Oh ayam goreng. Siomay, es krim, es jeruk hangat. Es krim 5.000, es jeruk 8.000. Sop buah 10.000, murah. Alhamdulillah. Ros pisan. Amring. Tah gitu wae baraya. Oke, ya nanya bon keluargana. Ya. Aya rombongan segala. Alhamdulillah wareg seberapa ribu mah 27 per porsinya seberapa 14.000 plus kerupuk hiji seberapa hah kerupuk 2.000an. Nah, kesimpulannya mah gitu we baraya bakso eta rekomendasi pisan bakso eta disarankeun pisan Kang Wan Hoyong. Bakso raos full daging full sedep full raos gitu aja konten kulineran iya mudah-mudahan sakedik tiasa ngahibur lah hari canakeun manaon atuh canakeun anak ukur baca prot para rubuh ukur baca prot kenaan barang dahar tapi mudah-mudahan tiasa janten referensi bedulur-dulur sadaya pikeun amengan teras kulineran di kota Sumedang. Wilujeng beraktivitas, salam kasadayana, salam sehat, salam kesejahteraan, mugia janten barokah. Sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.